gitu. Orang Sunda matara dipalikeun gitu. Tapi di ruang dina buruan nganggo hanyuang. Nah, itu ditaceban hanyuang eta teh gitu tah. Atanapi jawer kotok sok direnengkeun hanyuang sareng jawer kotok gitu. Eta teh harapan-harapan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mana di mana we ayana, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, bari sehat, dijembarkeun bizina, rahayu dunia rabu akhiratna. Dina video nu ieu simkuring baris medar dina jejer tapi saja di subscribe heula, di like heula nya supaya semangat semangat nya dina ngadamel video-video na upami kasabis aya subscribe ti wargi, like ti wargi, komen ti wargi, eta teh nambihan energi, nambihan inspirasi ka simkuringna sapertos kitu nya. Hatur nuhun anu atos subscribe sareng anu ngalike, anu tos komen oge kitu nya. Mudah-mudahan janten ubar kanggo urang sadayana, janten hiburan pambeberang mana supados urang ngemot kana mangsa-mangsa ka tukang teh kitu nya. Nyawa mangsa ka tukang teh memang aya nuansa-nuansa anu memang teu biasa dijelaskeun. Mudah-mudahan eta teh janten obat pikun kitu tah saros kitu. Teras wae kana jejer anu dinten ayeuna simkuring teh nyaeta kagugu kitu nya ku bahasa paraji. Nah, ari paraji teh tangtosna oge istri kitu kan. Pedah aya Pak Paraji gitu, sanes Bu Raji, Paraji kitu nya. Kagugu dina wangkin kiwari di lembur-lembur teh tos teu aya eta paraji teh atanapi memang tos langka upami dina aya oge nya teh ayeuna mah tos kaeret ku bidan gitu. Mung simkuring penting ngaguari ieu teh nyaeta patali. Murang kali urang kiwari anu disenenganna ada aya kaum milenial, aya anu Gen Z, Gen Alpha komo kitu nya teu bagukeun kana kecap parajina oge. Komo barang nama rupana sapertos kumaha kitu nya naon ari paraji teh kitu tah. Mudah-mudahan ieu kajanten. Tapi mengaing teh ngaguar hal-hal anu memang akademis, tapi ieu mah anu kasaksian ku simkuring waktu simkuring nuju budak kitu tah. Atanapi dugi ka rumaja, dugi ka simkuring rumah tangga oge tah. Nganggo jasa mantena gitu mak paraji teh mak biasana sok disebut teh. Nah atuh ari paraji teh nyaeta hiji tokoh figur biasana masuk istri gitu. Eta teh lazimna mah nya osok miara anu nuju kakandungan. Istri anu nuju kakandungan. Tah eta teh didampingi na teh ku anjeunna. Tah nah wae atuh cenah Mang Aji anu dikokolakeun ku mak paraji teh kitu nya. Seueur pisan. Ngabantosna teh luar biasa nya. Ayeuna upami dikawitan nganeg eta sok aya bahasa cing cenah atuh nyai dicabak heula atuh. Batos harita mah aya cenah teh aya Mak Ayum, aya Mak Ana, aya Maratna gitu nya. Eta teh memang tokoh-tokoh anu mudah-mudahan marantenana anu kiwari tos ngarantunkeun mudah-mudahan ganjaran kasayana kanggo marantenana anu tos ngadedikasikeun jiwa sareng raga nya tanaga emutan sanes santen. Nah, mudah-mudahan ku Gusti dibales ku ganjaran anu terlipatkeun ditempatkeun dina tempat anu mulia nya di Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah amin. Kagugu kitu nya. Tah, we deui tah tugas pokokna teh di antawisna teh nya di kawitan. Nya sok aya bahasa kitu nya nyabak teh mastikeun sabaraha sisi ieu teh kitu nya. Da ayeuna mah apal eta teh kitu nya. Tah. Oh, nyai ieu mah majeng ka 4 minggu. Tah dugi ka minggu deui sepatkeun. Bukanya tara sukunya tiap kaos kitu. Lajeng saterasna osok diurut. Kapan ku bidan mau kiwari mah mana tara yang ngurut-ngurut atuh. Bidan mah. Dan memang hari paraji mah teu aya tarik. Kitu nya. Jeung tara menta tarik gitu. Paraji mah sadiburuhanana we sadibahanana atuh ukur ku cekapku bahasa nuhun oge tos ngaleos we kitunya itu mah paraji mah kapungkur upami buruhna aya nu ku hayam aya nu ku entong aya oge anu ku beas kitunya sagaduh-gaduhna we aya nu ku acis gitu tah nya wakos harita gitu. Minangka imbal jasana sok sanaos anjeunna mah saestuna mah teu ngahareupeun kitu nya.
da panginten dina pangimutna rezeki mah teu ti dieu tinu ieu teu ti dieu tinu ieu kitu sareng kitunya mata para jima tuh ayo anu kaya raya nya sapertos bidan kawas kiwari gitu tah paras kitu salajengna prosesi saatosna nyaba nya diurus gitunya kadang-kadang sumpingnya teh sasasi sakali gitunya memener tahnya basana teh memener gitunya dina kandungan teh gitu dicoba lajeng si ibu teh nya calon ibu teh diurut dipeuselan gitu ti kawitan pean duit kana mastaka nya remo nah kita teh nu kalangkung atuh si ibu teh calon ibu teh rileks raoseun percaya kasih emak teh jongjon kumaya aya si emak teh kitu sapertos kitu tah eta ge hal anu kedah di luar oge nya janten nyenak rileks anu pada akhirnya nya kana jangina oge panginten janten rileks sapertos kitu teu gampang stres gitu pas sapertos kitu salajengna aya ritual ritual iya anu unik memang ritual teh di antawisna ada 7 sasihan eta anu kae mutu simkuring maresep eta teh 7 sasihan da di awal mula simkuring lamun aya ayeuna mah cenah si Ece anu itunya isuk erek 7 bulanan wah si ibu atuh balik sekolah teh neangan talawengkar itu aya talawengkar terus itunya terus bulet-bulet duitan dijen duit sarita nama eta teh ditukeurkeun kana rujak 7 bulan dina poe isuk teh gitu nah nyun waduh baris atuh saur mah parajina teh anu teu mawa talawengkar moal dibere rujak tuh anu sawa mah geus asup kana barisan oge balik deui eta teh wah yang talawengkar eta teh awewe lalaki nabi bari wah bayan lehon kesangan segede kieu ngarucur wah baris barpat sirahna teh barawi panpoe da puguh harita atuh pagawean teh ulina panpoe kitu tah baris kitu tah ngecejreng waduh eta mah erek hayang rujak 7 bulan memang raos sudah 7 bulan mah tidak sagala ayahnya angke kapayung baris di sepilnya baris di review tah ritual 7 bulan teh kayaknya naon wae aya acara naon wae dina reresan 7 bulan teh dan memang ayeuna mah sok aya ritual 4 sasihan 7 sasihan gitunya sae musim kuring di lembur-lemburnya nu namina 4 sasihan teh memang katompernakeun gitunya dugi ka tahun 85 mah di lembur simkuring dukanya di lembur para saderek sadaya mah gitu wargi mang aya di mana we ayana cobi di komen nya di tahun sabaraha eta 4 sasihan da saya mau simkuringnya di kalangan lembur simkuring mah 4 sasihan mah langki nya beda ritual tapi 7 sasihan mah seolah-olah wajib itunya eta teh saatosna upacara 7 sasihan bari lajeng we sapanjangan mah eta teh dilolan kumaha para jitenya komo ka nyeret kana poenan lahir mah teras we dilolan gitu dilongokan musim mah para jite dina waktu nama lahirkeun hebat nama para jima disusulan nya erek Janari tengah peuting pasti sumbi asal lebih ayah di orang gitu tak hebat nama para jima karena sudah ambung atau nabi erek mayar sabaraha jauh ke kituan para jima saya mau simpuring upami bade nyusulan paraji ya kecap nyusulan paraji nah nyusulan paraji mah eta teh wajib bawa seunu kapungkur mah bawa obor kitu tah disagadengeun eta nya disatomangan eta ke ulang review naon sababna lamun erek nyusulan paraji eta kudu mawa seunu eta aya eta nya kasantukanna nya kade ujang
omat bawa obor gitunya waktu harita mah gitu aya gagantina nyata baterai lampu senter kiwari mah gitunya sok gitunya hansip biasanya kagungan gitu mata nabi Pak RT nah datara gaduh suhunan asok angin baterai atuh ka Pak RT cenah gitu mah bade ngabunjengan paraji teh gitu eta teh upami ya jarakna teh aya 1 kilo aya 2 kilo marapa eta teh nyusulan atau pernah terus aya motor gitunya ajeun can ari tengah peuting suping gitu kan mah paraji eta hebat teh tara bawa kesini aja tara mah paraji didinya we di mana buminya di mana doang didinya we ajeunana sumping kadinya gitu mah paraji mah hebatna teh gitu edu ne pokona mah paraji mah hidup mah paraji gitu ya eta teh upami mangsa lahiran diantosan we gitu bari ngadoa gitu cik kujang nyai eta buka-bukakeun panto teh ta eta isyarat memang isyarat tos aya tanda-tanda bade lahir si jabang bayi gitu eta teh bukakeun tasna pantoro mari gitu bari eta teh kawas nama doa eta teh sagawayang kita tumpugu apa lain jelema nu gawe eta teh justru mah para jima luhung ku ilmu jemar ku pangabisa sok sanaos capek-capek ada syukuri gampal ta zaman kiwaris persuman eta teh tah gebrol weh jabang bayi teh bari jeung aduh bahasana ge nyai sok ngaheujeun nyai sok nya budak geus ngahinta nya menta di surungkeun gitu bahasa-bahasa teh taraku bahasa-bahasa ya nu sarai bahasana teh kitu gebrol teh eueuh ieu alhamdulillah tuh cenah geuning geulis tandana we nah upami gebrol eueuh alhamdulillah ieu kasep kujang tandana eta teh jabang bayi teh lahir teh lalaki gitu nah salajana saupami maparaji teu nyora tah eta mah berarti duka istri duka pameget eta mah samar didinya mah gitunya tah upacara na tehnya biasa na cai gitunya upami bojo bade ngalahirkeun teh tugas pokok caroge teh na cai anu teh fungsina eukeun ngaibakan orok nah gitu lajeng diibakan ku maparaji teh dianggo keun acuk anu ala renggal gitunya terus disimpen di gedengeunana si ibu parantos kitu atos kakawis tarakti lajeng mulasara ibuna dugi kareng se eta teh dugi ka bersih sanes kanten dugi ka osok kulem deui tah si ibu teh tos rengse mulasara ibuna biasana osok muli heula minangka istirahat gitu kapan lamun wengi rata-rata ada tehnya sawa wengi pan teu kulem tah wangsul heula istirahat heula engke siangna dilajeng deui biasana gitunya aya nu sok keras gitu apa mau cenah nyai uy oge tadi tos we cenah anjing we sakantenan tos beres ngagebrag aya bahasa ngagebragnya ngagebrag cenah sareng ngahuripan tah kitu tah aya kecap ngahuripan tahnya nah ritual eta asok di kawitan ku ngubur Bali ngaruang Bali ka Bali teh dilebetkeun kana kain bodas dibeungkeut gitunya ka ngengo boe gitu da eta teh saurna teh rencang canak di alam itu tah filosofina urang kedah ngahargaan saha wae anu kantos maparing jasa ka urang eta saestuna kan teu dimomore teu dibalangkeun oh mau dihakan anjing mah pan tekenging pisan gitu urang Sunda mah tara dipalikeun tapi di ruang dina buruan nganggo hanyuang nah itu ditaceban hanyuang eta teh gitu tah atanapi jawer potok sok direnengkeun hanyuang sareng jawer potok gitu eta teh harapan doa perilaku anu bersifat doa eta
lajeng di jerauna wasok samara sakurati uyah bawang gula nya lajeng sok aya palet aya benangan palet teh kitu nya apunten ieu sanes kleniknya tapi nyarioskeun kajentenan kebiasaan tatali paragi karbun urang dipayun sapertos kitu teh natuna da isi nama upami di gua eta teh doa sadayana oge gitu mung di faktualkeun berusaha dinyatakeun ku barang nya jeung perilaku tah sapertos kitu wih deui nya sok aya palet nganggo benang diberi lajeng ditutup di wadahan kana kendi gitunya jerauna kinten-kinten sasiku eta teh lebetkeun nya nganggo doa-doa tertentu lajeng di ruang upami teh aya kendi nya osok ku kaleng susu kitu nya ku nya pan upami teh aya mah biasa ku ruas awi oge aya kitu nya tah sapertos kitu sapertos kitu acara ngegebrak nya tak diantawisna prosesi ngagebrak gitu nya ngahuripan gitu tah sanes kanten eta memang luar biasa mudah-mudahan sadayana dipanjangkeun yuswa dijembarkeun rezekina rahayu dunya rauh nah urang tiasa tepang deui garis ngabahas ngaguar carita-carita anu memang dacan kaguar anu zaman kiwari murang kali urang tos tuwawuheun deui gitu. Mudah-mudahan ku aya video-video mang ai anjeunna jadi wawuh anu tos wawuh atuh jadi deus tos deus atuh jadi resep tos resep atuh jadi ngokolakeun anu pada akhirna Sunda Nanjer Jaya deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.